lain hehehe ya tetenya Aisyah Semar aduh Gusti era ini haling gitu bepeng nah teh haling gitu mundur nu beger mah bisi teu laksana kawin kan nyumput itu nenek ku abah orang tulungan itu jang tulungan aing jang kaki itunya euy maneh teh bapana atawa anakna dewek teh bapana bapak tani jadi eta nu hideung teh anak maneh anak geuning mung di baju nya kitu we ning buligir keneh teh nya pun hapunten teh pun anak teh idiot Peksing harapan kanya lamun teh mah ayeuna maneh melaan anak bener anak maneh sok ya raja aing anu geus kaitu mah deuleu aing ngajaga di dieu bisi awewe kabur ditewak bae di dieu pokona di dinya ulah ngaganggu eta awewe dina harti saling hareupan jeung dewek sok wanieun sia tai nu goreng patut kieu mah moal diambeun ku awewe moal narasaan sia kasep kitu entong hayang meuli pispot cucurut adapun batu entong hayang kasih cepot camerut mah gede nyatu lawan wae ya saya goblok jeung deungeur warga dilawan cikan sok nyawa ay betul ewah siap dedengian sedek lamar putih naon sila kain gedegeng lawan atuh heungeup sia tolong silaka lanjut aing deui itu sia mau jadi gangguan beureun karajai tuna lampah eta kasarios Raden Gatotkaca nampi pancen ti Prabu Yudhistira Raja Amarta pikeun ngalamar Dewi Nilaningrum nyata pikeun kapigarwa ku Raja Amarta lumampah Naga
Wah Prabu mudah-mudahan wae eta dewe landing room teh tiasa kabantu sang pandita sampurasun ieu kabeh Bima Putra Panglumamba mandeg satengah keluarga Arif Wisuta Kang Lumamba mandeg satengah keluarga ingkang ngalaga ya ingkang ngalaga kansa kaulah sumpah luput naun negara wilubuh hidung jadi bodas dada antal karena bumi buluan belut jangan orai kansa ari kitu kulan can kabantu neta anu kakasih Dewi Nilaningru wawa kawangsu kitu sumpah payunun sang Narendra sae ukituna hamba rakyat negara Amarta lain ngarung harti kaula sul karena kewajiban lepas tidak tanggung jawab sumur tapi kaula minta bantuan sama keamanan ulah ngandalkeun kaula unggul tapi geus jadi tanggung jawab selaku warga negara wah mudah-mudahan bae tiasa kabantu neta putri tulung naon tah tulung Raden Gatot Kaca ngadangu aya anu munut tulung ningali kaluhur yakin ieu astra jingga nuju aya di awang-awang boboa Alah, alhamdulillah selamat euy. alhamdulillah Alah, nyangsang deuleu dina takaramutan. ada lo masirem Alah, aya Bang Bara deuleu. Gelo syok. Jadi tulungan nyanyut Bang Bara. Tolong. aku mendekat amplop Ini mana bot? Tolong. Udah mana? ai dua amplop atuh Heuy. aduh Nah, sedek kawas jauh wae ah. Aka salamet. Alhamdulillah heuy. alhamdulillah Ya walu. Naon? Ada si lain. Kuring mah paeh. Manya nu paeh gosoblak euy. mainan nu pae Loh. Aduh, Gusti. mainan nu pae hiriditkeun Geuning ieu teh Bapak Komandan. Bapak Lanud. Sembah ka pihatur agan bagja abdi hirup nya jelema mah cek aing oge kumaha syariat. Panjang irungna panjang umurna oge. Alhamdulillah Gusti mana minta sanes pabang-bang. Ya. Nuhun agan barang gapruk oge yakin ieu agan cek abdi.
Ayo pekennya we. Atuh siat nyebutan karamutan. Alah, punten ya. Karamutan. Alhamdulillah. Pada jengkar ka mana ieu teh anom teh? Tawala. Lan. Kaula teh nampi pancen ti Wa Prabu. Ti saha? Tapi omat ieu rahasia ieu. Rahasia. Rahasia naon? Rahasia negara. Ulah cekcok. Nah naon? Wa Prabu palai garwaan deui. Gusti lu. Gusti Prabu teh palai garwaan deui ieu. Kasaha lah? Kasaha? Dewi Nilaningrum. Kaula trek ngalamar ieu teh. Gusti. Aya bahan jadi maru jeung raja ieu. Bapak aing. Pantes aya raja mah atuh. Ai Semar. Ai mana ke mana? Jeung naon sama bayar luhur? Duh, nguningakeun kan abdi teh dialungkeun kulan ku buta. Buta naon? Tuh ka buta naon da puguh galak ka abdi. Jarangkung gede butana ge, kade sia nyolok ka depan aing. Ieu sidik teh mah. Ulah. Pangijing buta naon? Agan abdi teh miyos di rorompok teh nyarangan pun bapa kula. Nyarangan bapa Wa Semar. Sumuhun. Pun bapa geura aduh agan isin abdi nyangemkeunana ge. Naon? Hah? Buka kumaha kulan pun bapa ieu da kawas budak balik di ka budak. Nya ceuheuh. Naon? Urus tunyung. Agan pasti gumujeng geura. Naon? Pun bapa geura bade ngawayuh. Balik sia. Sumuhun. Kasaha? Hayang kawin deui. Kasaha? Kadewe nya tanu disaurkeun ku agan mah kadewe Nilaningrum. Lon. Aduh. Kasaha? Dewi Nilaningrum. Power. Terus ngegeram gitu mah. Layak gerak ku agan cuman teh bapa teh. Mending kana ku agan diirikna gitu. Mending ku agan diirikna ku abdi mah doraka ke abdi. Jeung ku batur. Sarua ae nitah oge ning eta. Jeung ku batur mah mending ku agan. Ya, gali ku batur. Ridho ku agan. Bisi teu apal kamar sidik dilamar ku kaula. Tah kitu we ku agan saulkeun wa kitu. Ai agan nyebat ka pun bapa naon? Ya wa. Tah kitu wa ngelehan maneh kitu. Kitu ngan galak pun bapa teh. Eta penak sareng buta ai buta teh sami dedek kalamar nada jo. Cangangang we pun bapa ngambek. Maksudna dek ngaheureuyan ka bogo aing. Jeung aing cenah gelut nyangeun teu ngeunah abdi anakna. Cing sobian ku agan naon eta terek dilamar ku kaula kitu wa. Jadi ayu Wa Semar di mana? Ini itu nuju gelut. Ini sedih. Mun orang mah ini dan si dawala kain cemplak-cemplak teuing nya. Jikeun geuleuh. Heeh, kabina-bina. Bejana siap sayang kawin. Uluh, bejana. Siap. Ki-aki. Pada hari tenggelan teh heug lawan. Alah. Da uluh. Ayana. Duh naga. Sareng saha kan teh? Aula mah. Nuhun agan. Upami teh agan terase di tenggelan panginten uang. Nuhun agan. Sawangsuna mah.
tahun itu pangar pika kieu teh. Iya pada ngaheureyan indung barudak. Ngaheureyan wasit Ragen sanes. Salam bebende. Agan tasan uninga uang pada bojoan deui. Aduh. Ya wong edan yak-yaki. Luas nyarita luas. Geus teu euleum. Kasaha Sun Dewi Nela ningrum. geus teu era deui. Nyaritakeun. Goblok siang ngabongohan kurang ajar. Wajib. Wah. Geus daerah nyaritakeun deui. Upami teu aya pitulung agan lapur we panginten uang teh. Nuhun agan. Wasmar bener nangka. Badranaya kitu nu. We poho sori mah. Jadi yakin sampean teh hayang kawin Semar? Sumuhun nun. Ya eta kadewe di ladingrum. Leres. Genti ku biayoh mah. Ah, nanaonana. Ya, cing gablek kakeknya sebenarnya nanya. Nah, gablek bebengetan teh kumaha badran aya. Eling sampean. Ih, Motorogan si Jibeu. Numawi wa ulu itu si Edan. Si Edan, ya bro. Kabina-bina teuing sia teh ngahina teh kain teh. Alah, ampun jenggo. Coba itu make nu kitu. Pamenak, Pak. Tina gawir. Aduh. Sia teh ngahina be teh kain. Nyebut jebau. Apunten teh. Ngerakeun sia. Binatang. Waduh, anjir. Kayak gitu gelut jago teh tara lila. Sudah reng-reng menang manehna mah. Ngan moal menang hadiah we tilu tenggaran mah. Alah. Eta mah buta nyampurkeun dari dicokot buk nanti tukang genong macan. Kitu tadi backhand. Tuh. Aduh. Khawatir kan? Gelap. Mbak. Aduh. Bici kene goblok. Yo yang mamam aja. Aduh, yo berek ku aing. Saya tak berek. Lumayan euy. Aduh, palai mamam. Tah. Aduh anjing bau waduk pala. Waduh bau pala. Hah? Bau. Mau? Heg dibere deui mau. Bau anjing. Kemingkelan. Waduh. Wow, bau. Mingke jero kene.
Ka zaman ke paling-mana. Ya, bahasa euy. Duh, aing ah. Lamun nanyakeun nunungan aing bajakeun pujit aing nolong gitu. Ulah. Ieu teh nu bener wa teh Kang saha ngalamar teh. Kang Ewa. Duh na ieu aki-aki. Alah, reng segar. Ieu. Sing pawarahkeun pun bapa kaya. Ku keukeuh wae. Kumaha teu dajang hate. Hate badot. Hayang teh hentong hanyat deui sia teh. Sapraptanipun ieu Sang Sudewi Sareng panita sasata tekiat nandangan eta raja ti nagara Selabungka. lulumpatan anjog kaya tempat Tulungan. Ot Lah, salu buah-buah eta ya. Tulungan. Alah Bapak. Itu geuning Pak. Aya awewe lulumpatan. Buah indung silai teh. Lain indung silain. Minantu teh. Cabok siapa ini. Lain jeung Bapak hayang saingannya si mah. wah Sobat tinggal aya jami turang mentas tulung bibi. Tulungan manusia. Ulu ayana. Iya Indonesia teh. Ulu. Oh, gulis we. Jeung Bapak mah eta pantes cocok sia. leres ieu anu di kapal lain teh Ieu pisan. Ampun, pantasnya mah keur anak. Tah, si lain mah nu tukang najang. Akannya kayaknya. Tong sok kitu lah. Aing ngasa mau budak Bapak aing euy. Teu aingna. Pinungeun teh biheung teuing. Cekek we ngalikeun. Tulungan pengawal saha salina kaulah teh ngaranten di Laningrum. aduh leres pisan sembah ka pihatur wa Naon geuning nyambat gua? Nen, bibi pangawinkeun bibi sareng nu diiket. Bogoh bibi pisan bogoh nanya. Atawa itu anu tukang. Nah bogoh kan tukangna. Margi nu tukang mah kagungan serep. Bogoh kasih Asia buka serep cenah. Da eta cucungikna nolol atuh. Ulah tuh gerak punjung si teteh. Oh kuring kudu munjung eta teh kabogo aing teh. Nya. Nyai saha kakasih teh? Abdi si Iso. Semat lain eta goblok nu ieu. Oh, ongkos sugan teh tukang. Naon maksudna nyebat gua? kaula teh di nampi pansien Tiwa Prabu Raja Negara Amarta maksudnya ngakeun sabda panglamar Obat ting hapunten kitu pengawa. Kaula teh acan aya maksud gaduh salaki.
Margi kaula teh gaduh cita-cita pati-pati kaula gaduh salaki ke selaresna hoyong ka manusa. Tak dengekeun. Bapak teh dianggap sigung. Cucungik sia. Anak bapakna sigung, anakna 3 bulan. Sejadi euy. Jadi moal ditampi panglamar ti kaula. Ya tiasa tapi tetap kaula teh dipikahayang teh kaula salaki teh manusia. Nah kaula dianggap naon raja amarta ku sampean. Nah salira ngaku manusia. Iya. Mana manusia? Ya iya. Eta mah dadana. Lulu. Iya dadana jawab. Dadana, irungna, uluna, sirahna, sukuna, tulangna, kulitna, atina, bayahna, jantungna. Manusia teh nu mana? Ampun. Wah, Ulah hebat ya ahli pesantren wah. nu mawi teh oge. Dupi ieu gedengan. Ieu wah Semar. Itu nu pengker. Abdi Charles. Charles aing ngencar ai Carles. Abdi ngaran Lady Dai. Lain lagi dai bareng ngalegeday mah. Dupi itu nu pangker abdi Siti Nurhalisah. Pengen mending nyemplo. Palai teh ka manusia neng teh leres bapak punten agan. Sumanget pisan bapak aing nyaan bogohna teh. Aduh, ampun bejakeun ka emak ku aing. Bapak Kulan. saha nu palai tepang sareng manusia teh? Kaula. Di mana tos tepang? Kaula teh kayang boga salaki teh kainya. Saya. Palai tepang sareng manusia. Mana manusia teh bapak? Laras. Ieu mah nu aya teh mengukur wujudna. Biasa ditunjuk gitu. Sakapeung kapan urang teh sok kaentepan ku lapar, ku hayang, ku mung, ku nafsu. Upami palai tepang sareng manusia nyaeta cirina tingali. Dupi cirina manusia, cirina manusia teh dina apa? Dina gawe. Disebut teh pri kamanusiaan. Ai pri kamanusiaan teh eta teh realisasi tina manusiana. Da manusia mah gaib. Aya oge cirina manusia. Ciri manusia dina gawe ti dituna sidik tableg amanah patona aing ngange nafsuna teh hakna nyaeta mutmainah rodiah mardiah jeung kamilah tah jadi we gawe disebut pri kamanusiaan nyaahan dedeuhan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun tah eta manusia. Obat Gusti geuning ieu pisalakeun kaula teh. Tulus Tulus. Iya, Hebat na bapak maneh. Apaan dibejaan ku abdi cece. Aduh. Asian suncang kunang teh. Sangka aing teh remaja masa kini. Eleh ku remako euy. Bapak maneh remako maneh.
remaja masa kini sidawala rematik agan remason ayo wing ada kasih dengklok semua nuhun bapak nggak sumputkan kaulah tadi udah juri kayak nasi kuring mengaduh bojo nah kau lagi pada wawarto selawe kanu sepuh ridho pisan anu sepuh pada di pikanya ku kaula teh yang saling pika dedeh kapan kaula teh hayang ka manusia sarwana ieu mah kangen sarwana ieu mah sakitunya ilmu kolot ieu meureun disebut ilmu kasemaran teh dola bapak dewek mah kasemaran siapa kesempatan eleh cepot raja kaula itu cek dia oge Semar aya tekade di dieu kan nya teh ilmu na teh pun bapak teh Arjuna telur Arjuna telur nuhun agan kuningat telur Arjuna udah pemana itu sak menok aduh sumputkeun mangga ai kitu mah sareng gaduh anak di simadi teh bala lager gitu saroleh anakna teh bararaos